mana itu budak dengan ngador wae teh isuk teh nya makan can dahar teh budak teh mah ngador wae nya ka mana aing nya raringrang nya eta tuh jadi raringrang ka budak teh eueuh mah aing nya sungut can teh bawe ka anak mah nya mana tos di mana ka di tangan teh eueuh di tangan teh eueuh mana tos di mana mantau di mana Geus teu mana-mana ulin ku urang teh tegarna awak ieu teh. tegerenah awak we Heueuh nah ek naon kitu ngan hayo neangan ieu teh. oh da ka anak bakal di tangan ge aing mah nyaah ka anak Oh nya ai kemari dan nyarekan we teh kemari. heuh pan tidak usaha geuning maneh kedua wae tidak usaha teh usaha teh kemana usaha anak usaha gawe mah da loba neangan tong dua teuing jadi jelema teh da kudu dahar. Atuh neangan lah usahanya. Heuh doakeun kumaha itu usaha yuk. Usahanya neangan ieu we lah nya. Neangan kasir. Kasir, lain kasir di bangunan, usaha mah lain jangan kasir. Aing garuda mah. Ya mama bangunan zaman ayeuna mah hese bangunan teh mah. Loba ngan mung neangan. Loba teh hari ieu. Kan mung neangan da loba perusahaan mah loba kan dasar malas lu boga anak. Kudu aya nu ngajak atuh mah naon-naon ge. Aya eta cinupul wae mah isuk mah. Da ieu nu ngajak wae ti mana atuh urang teh. Gawe apa kana mah lah jung. Doakeun kumaha. Udah mun mayar gawe ge atuh mah. Kunaon gawe we kana mah didoakeun jung sing salamet di jalan. Teuing aing moal gaweana ge. Nyata kedua sia mah. Kedua dasar baju kedua eta mah pangadulan nya eta usaha kalakah mung nya eta jelema eta kitu dasar ku ngedua nya boga anak teh ya Allah ya Rabbi kudu kumaha ieu teh ai anak kitu-kitu teuing ka aing teh ngarudekeun ngajengkelkeun ka inung teh anak teh nya eta budak aing kieu-kieu teh mah Usaha teh kudu aya nu ngajak atuh. Ayo eueuh nu ngajak mah usaha we da naon eueuh nu ngajak mah da gawe hungkul ge babari eta ge gawe hungkul teh mah. Dari eueuh nu ngajak mah kumaha atuh mah teh. kudu usaha da kudu barang dahar berenang maneh teh Atuh da ti mana atuh. barang dahar mah aing segala ngedua mah Aing mah da eueuh nu ngajak mah teh jadi bingung. neangan eueuh nu ngajak teh nahan usaha mah loba naon we kana bangunan kana naon we pokona mah Udah di kampung kieu mah nu ngabangun neangan pagawean ayeuna mah tong ngarudeskeun we kolot minta teuing aing mah lieur ka mama lieur aing minta mah duit teh ka kolot teh teh gablek duit teh berborok mare mantau kitu usaha aing marek mantau aing mau balik ka imah aing mah teuing aing marek mantau sabodo teuing sia ngarek ka warung jajan angguranna anu dimikiran anak kitu patut teh hararayang aing mah jajan karangan mantau aing mah rek mantau sebelum teuing aing mah nguruskeun lo teuing jajan ek naon ieu geus boga duit jajan we dasar kalau ieu eta mah hayang teh kudu gawe gawe eta teh kudu aya nu ngajak atuh jeung nu nitah ayeuna